Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Tepang deh sarang tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Balati Demit bagian ka-13 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Ayeuna urang malikandi darta anu ngerasa kalengitan ku bebene bari boga keneh waktu pikeun mapay neangan Nyi Emin sanggeus beres tina urusan jeung desa dina patelakna jeung Jang Unang nyaber bae miang ka Bandung. Mimitina kanyeng seret ngadon mapay nananyakeun imah Mang Maja kapi paman Nyi Emin teu jol kabanggih raratanana tuda rata-rata mah semet duka jeung duka bae nu ditanya teh ari kasebut nu ditanyana penduduk anyar mah ngan manggih bebeletekan mah timang jeje nu jadi kumico di dinya jeung timang idi supir urang pacet tonggoheun lembur awi nu nyaho ka Mang Aja yen cenah dua poe ka tukang aya lanjang anu ngadon mapay-mapay Mang Aja deui. Atuh darta geus teg bae nyangka yen eta teh pasti Nyi Emin nu keur diteangan di papay-papay ku manehna. Ngan hanjakal taya anu leukeun nanyakeun lanjang ti mana-manana. Atuh keur data ge nya kandeg ka mana kudu nyusulna. Hanjakal budan codarta bangun pohara hareunegna. Mohon tuh data aya jenengan Maja di dieu mah. Cek awewe nu ngais budak di buruan imah. Dupi istri anu sami-sami milarian, wargi deh eta oge. Cek mojang anu diuk dina golodog bari neuteup ka darta. Mohon malah eta saleresna anu nuju di papay-papay mah. Darta malik neuteup nu dibales ku imut bari ngajanggilek lucu. Nu mawe kirang paos tataros harita teh cek awewe nu ngais budak dupi meulih deh ka bumi teu aya kitu rupina abdi nyusul anjeunna wangsul. Darta ngaragangan rusiah nu keur diteanganana. Tiasa janten upami kitu mah cek awewe nu ngais budak deui. Tupi salira di mana di Cimahi cek mojang anu diuk dina golodog deui imut bari ngareret ka awewe nu ngais budak. Saha abdi nuju di dieu walon darta bari neuteup. Maksad teh kasatriaanana Nyi Mojang tungkul bari nguyek-nguyek sukuna kana taneuh teu disendal nya Mojang teh. Bade naon teu telepeknya bapak? Tempas awewe nu ngais budak nyerengeh seuri. Tah lepatna etang-etang nalikeun kawargian sanes walon darta. Geus kitu jol lalaki tengah tuwuh nyarindangkeun sarung, bajuna kampret bodas geus reueuk ku seuseuh. Tak geuning apa manawi uninga ka jenengan Maja cek awewe nu ngais budak ka Mang Jeje kuco di dinya. Maja mana omong narungah ringeuh. Duh kada ieu bapa nu naroskeun teh cek awewe nu ngais budak deui. Aden di dia atuh dilebet linggihna amparkeun anggur samak nyai pokna ka Nyi Mojang anu diuk dina golodog. Ka mana atuh ari emak natacan balik ti pasarna? Teu acan pak. Walon Nyi Mojang beri leos ka jero bar ngamparkeun samak sulam. Atuh pakumico jeung darta basbus ka jero gek dariuk papahareup. Kek Maja mana nya dasa teu aya jenengan kitu di dieu mah cek pribumi. Di kapungkur teu aya jenengan kitu. Margi da teu lepat kaleresan dieu nuduhkeunana teh anu ngajurungan mapay teh cek darta. Kek dupi kawitna urang mana cenah? Tar eta mah rada kirang paos mung wargi namah di lembur awi. Oh lembur awi ieu Ciparai. Leres. Dupi istrina saha? Amah kitu duka emehnya. Nyi emeh sugan upami leres mah eta. Atuh tos lami ngalih na ti dieu mah. Malih mah rorompokna oge nya nu dicicingan ku Mang ieu cek Mang Jeje. Sareng sanes Maja Aja panginten nu leres mah. Dupi Mang wargi kadinya teh cek darta tetelepek. Asanes ngan urut batur kuli zaman ngadegkeun tangsi di Cibangkong nyanggem nama hoyong wangsul ka lembur di Bandung tos teu betah atuh rorompokna nya dipeser ku Mang. Da kabeneran memeh ditawarkeun ka anu sanes teh ka Mang heula. Basaana teh jeung cangkuwak cangkewok nyewah sakamar mah mending itu tuh pikiran imah kuring. Teu gede mentana oge pajar teh itung-itung ngajimatan we ieu mah. Adi nu sabelah deui nya dipeser ku Jang Idi. Anjeunna teh supir urang pacet
cenah mah kiduleun lembur awi. Dupi ayeuna kinten-kintena aya di mana manawi Mang Uninga. Duh katah margi ti dieu mah leres ka Cicalengka. Saterusna mah duka di Cicalengka keneh duka ngalih deui. Walon Mang Jeje. Sabot kitu jol Mang Idi nu ngeusian imah sabelahna. Ieu oge sobatna keneh Mang Aja. Atuh terus bae sakalian ditanyakeun ku Mang Jeje. Sugan nyaho di mana ayana Mang Aja. Kantos tepang di stasiun Bandung abdi teh Mang. Cenah sanggemna mah ayeuna teh parantos pindah ka Cikampek. Tah ti harita pleng teu tepang deui. Saha nu nyarita teh? Kimardi asana magar anyar keneh kungsi panggih dina kareta nu ka Cikampek keur ngabantun dagangan ka Bandung, cek Mang Idi. Upami kitu atuh leres bubuara di Cikampek. Cek Darta bari ku siwel ngaluarkeun rokok koa tina sakuna. Geus nyodorkeun ka pribumi kakara manehna maut sabatang. Cekes ngotretkeun kayu api. Pelenyun udud. Sabot kitu trojol Nyi Mojang mawa 3 gelas jeung lalawuhna wajit pasar dina piring. Tiasa jan tentras ka Cikampek, walon pribumi bari ngamanggakeun kana opieun ka Darta jeung ka Idi. Gampil mapaina upami leres mah aya di Cikampek. Margi tangtos muka deui warung sangu di pasar. Janten kana ngawarung sangu usahana teh nya Mang. Cek Darta beri leguk nginum. Leres bojona ari ajaana mah upami teu kula-kuli sok ngaloak. Teu kitu sok rajin oge mantu-mantu bojona. Walon pribumi bari ngenyot rokona. Nuhun atuh Mang, abdi parantos dibaparin bong bolongan. Cek Darta bari tuluy pamit. Geuning ku enggal-enggalan teuing. Cek Nyi Mojang kawas nu ngahaja megat bari naleukeum kana panto pager. Mohon kaleresan seueur bujengeun deui. Mangga atuh Nyai. Walon Darta bari ngareret ka Nyi Mojang nu imut leleb. Poe eta mah Darta tutuluy kebat muru ka Cikampek. Tapi kukuli bekan we di Bandung. Sugan pareng gok panggih jeung anu diteangan. Meh saban warung sangu nu pareng kaliliwatan mah ngahaja di simpangan. Sugan kabeneran nu keur dipapae teh kapanggih. Tapi lapur teu kapanggih. Teu meunang raratan-raratanana acan. Nu puguh mah kalah kacape jeung nambahan bingung kamana kudu nyusulna. Ku kitu teh mah pantes rek kumaha bisa kapanggihna neangan jelema saurang di kota Bandung bari henteu puguh dumukna. Ari teu parang kasarandog teuing mah. Ongkoh anu geus puguh dumukna oge ari teu nyaho nomor jeung blok imahna mah sok rajin kudu ngapruk aprak-aprakan bari udar-ider heula dina parangna kapanggih teh. Poe geus mimiti maju kaburit. Lampu-lampu nu ngagarantung nyaangan jalan mimiti raang. Kakara Darta mikir-mikir keur pimondokeun dari mulang ka lembur mah pimanaeun. Kasebut kaayaan walurat taya kendaraan mah. Angkananana taya deui ngan isuk-isuk rek terus ka Cikampek mapai Mang Aja. Ari ku ngendong di Bandung mah tangtuna kaburu kana kareta api nu pangisukna. Gampang keur ngendong mah. Boga ieu kolot babaturan saasrama di babatan. Cek gerentes hatena sajeroning nangtung ngajengjen di hareupeun Masjid Agung. Ngadaguan magrib rek ngadon salat heula. Teu kitu ge rek ngadon ngendong mah di balik prajurit jalan kapatihan ge mata kenaon. Moal matak ngabarubahkeun kanu didatangan. Isuk-isuk keneh pisan Darta geus aya di stasiun Bandung. Rek muruk kareta api nu pangisukna ka Cikampek. Jalma-jalma nu rek nyaraba geus pagelek-gelek antaya nu rek mareli karcis geus pohara panjangna. Pang-pangna mah ku anu marawa dagangan jeung rek nyiar dagangan ka jurusan kulon. Teu kalis ku ayana larangan mawa barang dagangan. Pang-pangna beas ti daerah ka daerah. Bari dina kareta api mah sirikna teu ditojosan ku kaibodan tiap babawaan penumpang teh. Tapi keur nu daragang mah teu boleh ucing-ucingan. Pikirna geus aya dagangan bawaeun bari geus aya dina kareta api mah kari kumaha engke. Loba ieu prajurit peta atawa heiho nu pinulunganeun. Ongkoh diakukeun atawa diaku babawaanana ku peta atawa ku heiho mah biasana oge sok bebas bari kibodan anu mariksa tarawani noel-noel acan. Awewe nu paling termah tuh teu siga-siga mawa barang dagangan. Ngajereng jing engkol kawas keur kikiriman kanu rek dianjangan, padahal engkol geus meunang mobok jerona. Bari tuluy dieusian ku barang dagangan pikeun dijual di pelemburan di tatar kaler. Atuh ari balikna lumayan bisa mawa keperluan pangan jualin di Bandung.
nuges ka rong pibatieunan anak bakal nikel. Geuning Aden bade lajeng ka mana? Cek lalaki nu teu wawuh ngadegetan Darta. Bade ka Cikampek. Walon Darta nyarita sahinasna bari ngareret kanu nanya sarta neges-neges. Kaleresan atuh akang oge bade ka Cikampek deui. Pokna bari nyodorkeun koa. Nuhun, cek Darta bari ngenyot rokok. Parantos ngageleuk karcis, lalaki anyar pinanggih teh nanya deui bari ngotretkeun kayu api sarta disodorkeun ka Darta. Teu acan, walon Darta bari ngenyot rokok. Punten we atuh akang ngawiat duaan serang itu rerencangan. Pokna deui bari ngaluarkeun duit tina sakuna. Geus dibilang sok dibikeun ka Darta. Geuning tiluaneun ieu mah. Cek Darta bari ngasongkeun duit leuwihna. Mohon sakalian we kanggo karcis Aden. Omongna deui bari seuri sarta terus ngenyot rokokna. Bios da aya kanggo abdi mah. Cek Darta bari ngasongkeun duit ka lalaki nu anyar pinanggih. Sanes ngahina akang teh mung simpen we atos kagungan mah keur jajan di jalan. Nuhun atuh, walon Darta bari pikirna banget teu ngarti kana kahadean lalaki anu anyar pinanggih. Dari muruhan mah asal lain dina tempatna. Ngingetkeun keur Darta mah meuli karcis teh hese kudu milu ngantai sagala. Jeung lain oge nulung ari make kudu ngalap buruhan mah. Copet, copet. Aya soran ngakorowok di tengah-tengah antayan nu rek mareuli karcis. Lalaki dedeg tur gandang sarta perenges nu seselendep kana antayan ngadedak morongos bari rek nampiling kanu ngagorowok. Tapi sakilat leungna dirawel ku Darta. Sedeng baturna nu mawa hasil copetanana kacerek ku lalaki nu anyar pinagih tea. Naon ngahalangan ye? Porongos lalaki perenges malik muncereng ka Darta. Bari hiuk rek nampiling. Ngan bae teu keuna lantaran Darta ngan sakilat ngeserkeun sukuna nu kenca ka gigir 15 derajat. Sedang sirah ngagilak dina gerakan monyet ngemil. Atuh gep bae ramosi copetnya diramas bari dipeteskeun sarta terus dipariuskeun ka tukang. Aduh, lesotkeun kurang ajar. Pokna si copet bari aduh-aduhan. Tong ngomong lur, da puguh nya sampean nu goreng kokod teh. Walon Darta nyaritana ayem pisan, sedang leungeunna pageuh mariuskeun leungeun copet. Leres pak, eta copetna. Cek lalaki nu ngagorowok kaleungitan loket tina sakuna. Nyaritana kitu teh bari nyirinteu sata habek-habek nampiling si copet satarikna. Kurang ajar sia. Rek teu ngaku kumaha ari ieu lain buktina. Cek lalaki nu anyar pinagih nu nyerek baturna sarta nembongkeun loket nu meunang ngodok tina saku baturna. Cacak mun teu kaburu jol-jol polisi mah kana tuluy pada ngaraponan ditarenggeulan copet nu duaan teh. Da teu di zaman mana kasebut ka copet mah jelema-jelema teh sok hayang we nenggeulan atawa nyiduhan teh. Paling henteu nyiwit lah. Bapa mah bager teuing. Cek lalaki anu nangtung gigireun Darta. Mun cara abi manu newakna panginten memeh dipasrahkeun ke polisi tadi warah heula tuman. Keun geus di tangan polisi mah eta bagianana. Cek Darta bari seuri. Ongkoh ku dipariuskeun leungeunna oge geuning teu bisa walakaya. Nu mata kurang puas kuring mah tempas anu lian bari teu papareket bawa ningkung ngerasa ijideun meureun. Tuh geuning teu burung dipersen ku bapak polisi ge. Cek nu sejen bari ngareret ke polisi anu nampilingan copet bari terus dibangkol. Lantaran waktu keur ditungtun manehna rek kabur, ngan kabur katewak deui. Geus kitu mah jep bae jerempe. Antayan nu rek mareuli karcis tentrem deui cara tadi. Sedeng sawareh geus mimiti pating kalacat arunggah kana kareta anu geus ngabagug rek mangkat ka Jakarta lewat Purwakarta. Atuh Darta oge bareng jeung duaan lalaki anyar pinanggih geus haranjat kana direksi dengan seukur memenitan deui oge kareta api teh rek mangkat. Bareng jeung unggahna Darta kana kareta api reg aya beca eureun hareupeun stasiun. Jut Mang Aja turun bari malik deui ngareret ka Nyi Ikah nu aya dina beca. Kitu we nya bejakeun ka ambina, lamun teu kaburu pulang poe mah kana isukan balik teh. Pokna bari nyodorkeun duit ke tukang beca anu keur diuk keneh dina sela. Ka pasar baru kade bantuan mawa balanjaanan nanya Jang. Ceuk Mang Aja ka tukang beca. Sanggeus beca dipengkolkeun sarta terus diboseh, kakara Mang Aja buru-buru meuli karcis anu kabeneran geus corengcang. Geus kitu setengah lumpat asup ka peron muru direksi nupang tukangna anu rada kosong keneh. Da manehna ge sarua rek ka Cikampek nyiar barang dagangan.
Ngan Darta jeung lalaki anu duaan arunggahna kana direksi nu tengah. Na geuning kaberangan mang, cek anu diuk hareupeunana. Ae geuning ujang, pugu nya kaberangan. Walon Mang Aja bari rumpuk rampakana sakuna. Tayohna sieun aya eusi sakuna nu leungit disamber si Panjang Kokod. Nyalira wae, cek nu diuk hareupeunana deui. Nyorangan we jeung saha atuh, walon Mang Aja. Magar harga kadele tarik deui nya anta teh. Lumayan we kamari mah ngan orok kaya ukur bisa mawa 3 bongsang. Dalamun seug lancar di jalan mah mending narik beas. Kawasna ku 2 karung oge lain lumayan deui. Ngan kumaha geuning karek mawa sakarung leutik oge mani loba pertanyaan. Nu pohara kerasna mah keibodan. Eta we geura lebah Purwakarta mani dipapai ka unggal direksi bari sirikna teu ditojosan bongsang teh. Enya cara awewe nu basa bareng jeung emang sadareksi, apan endogna sabongsang mani hancur kabeh da ditajong ku sapatu. Bati karunya we mang mah. Tempas Mang Aja bari ngarahu. Untung teh kuring masuk pareng we sadareksi jeung prajurit peta atanapi heiho. Langsung ari diaku-akukeun anu eta mah. Manati barang oge sok diharewoskeun, bari kuring mah tara ieu owel ngejajanan. Puguh ari kabeneran aya nu kitu mah, teu salempang teuing. Asaka jaga nyamang babawaan teh. Saleresna kitu, tempas nu diuk gigireun Mang Aja ngahaminan. Jep terempe kaganggu kularna konektur anu mupul karcis Cimindi jeung Cimahi. Maklum lain kereta api ekspres mani di saban halte eureunna kereta api teh. Darta mah ti barang cat unggah kana kareta estuning balem bari ngalong tina jandela. Lamunanana ngacacang kemana mendi ngadon mapai-mapai bebene anu keur diteangan. Nu weleh teu kasawang di mana nyangsangna. Tambah jauh tambah bingung bari lewang ku nasibna. Buang ngadon kadungsang-dungsang teu karuhan jugjugan. Sare di mana dugna dahar sakasampeurna. Kumaha mun dipapai ayeuna teu manggih raratan. Kamana deui nya kudu nyusulna. Sare geurentes hatena tambah sembeg marojengja. Leuheung mun seuk manehna parang panggih jeung nu haat daek karawatan. Kumaha lamun seug henteu. Duh Gusti nu Maha Uninga, mugi Gusti maparinan jalan sareng pituduh ka mana abdi nya kedah mapae neanganana. Rupina aden nuju perenya. Cek lalaki nu anyar pinanggih nyaeta Sumanta, hiji padagang nu sok nyaer dagangan ka Cikampek. Ngareret ka Darta nu diuk gigireunana. Mohon nuju perlop saminggu. Walon Darta rada kaget, tuda sasatkeun ngalamun ngadadak aya nu nanya. Lami geuning. Cek batur Sumanta nyaeta Lili nu diuk hareupeun Darta. Dupi aden ti daidan mana, Bandung atanapi Cimahi? Cek Sumanta bari ngareret. Di Cimahi abdi mah. Walon Darta bari seuri. Atuh sasarengan sareng budanco endang mah panginten, tempas Lili. Kantenan mung ayeuna budanco endang mah di Cisomang. Leres-leres dan nyanggem ka akang oge, cek Lili deui. Sok sering tepang atuh. Sering mah henteu mung kitu we upami anjeunna kaleresan ka Cikampek sok sasarengan sakareta, da eta cenah batur ngobrol. Aden teh ngahaja pelesir bae atanapi aya bujengeun angkat ka Cikampek teh. Cek Sumanta bari nyodorkeun rokok koa ka Darta nu terus maut sabatang. Leres nama aya nu bade dipapai, namung duka aya keneh duka tos teu aya. Walon Darta rada humandeur bangun teu parurun nyaritana. Saha wargi? Mohon wargina pun adi. Saha? Mang Aja sanggem wartos mah parantos ngalih ke Cikampek. Namung duka kapal bah mana? Darta ngajelaskeun. Dupi eta kana naon damelna tuang saderek teh? Wartos nama cenah ngawarung sangu, cek Darta bari malik. Dina hatena ngadadak ngagaris aya harepan. Mang Aja ngawarung sangu. Asa teu aya jenengan kitu nu ngawarung sangu mah. Pedah akang we nu sok sering ka Cikampek, bari meh kenal sadayana ka nu ngawarung sangu mah. Namung duka kita upami kalebah pasisianana mah, margi apan lega Cikampek teh sanes. Sumanta bari nyerbungkeun haseup rokokna. Darta sakedapan ngahuleung deui bangun nu bingung satadina ngadadak aya harepan. Ari ayeuna bet asa jadi lalawang deui moal pipanggiheun. Tapi sanggeus kitu manehna nyarita deui bari malik ka Sumanta.
Namung ieu mah warungna teh upami teu di pasar di stasiun. Angot upami kitu mah Den, namungnya urang taroskeun we engke. Mustahil sugan teh nu kenaleun. Dupi eta kawitna ti mana? Urang dituna pituin atanapi sanes. Lili nembrong bari neuteup ka Darta nu bangun pegat harepan. Upami telepat mah ti lembur awi, bojona urang Cicalengka. Walon Darta bari ngenyot rokok. Sanes eta kitu Kang. Nusok tepang dina kareta teh ya. Cek Lili deui nanya ka Sumanta. Apan eta oge ketelahna teh Mang Aja. Sareng urang lembur awi. Malah bojona cenah urang Tenjolaya. Mang Aja urang lembur awi. Enya bojona mah urang Tenjolaya. Jeung ngawarung deui. Walon Sumanta. Ngan di Cicaheum manehna mah sanes di Cikampek. Cek Lili ngajelaskeun deui. Di Bandung atuh. Tempas Darta beri ngareret ka Sumanta. Leres di Cicadas kawetan. Rupi namual aya nu bireu ka warung sangobi emeh mah. Udah keur nenggang teh ka Jojo deui. Wong urang papai we heula engke ka pasar Cikampek bilih lepat. Sareng upami leres Mang Aja eta. Sok sering ieu ka Cikampek nyiar dagangan. Ah, boa ayeuna oge sakareta sareng urang nyali. Cek Mang Sumanta ka Lili. Jep jempe deui taya nu nyarita. Darta tuluy ngalong kana jandela bari nganteur lamunan. Sagala rupa pangalaman nu geus kaliwat bruh breh narembongan. Komo rupanya Emin mah teu sirikna napal dina bibir panon teh saanyana. Bong golongan cikeneh teu matak ngahudang ka bunga. Nu puguh mah udagan papayan ge ngadadak asa tambah belot pabeulit. Bari nu enya duka di mana ayana da sidik disusul ngidul cenah ngaler. Diboro ka kulon cenah aya di wetan. Nu pokok henteu kabobok. Tanah pagunungan nu mawa pemandangan endah katinggal ku Darta mah ngadadak teu matak narik. Nu puguh bangun malukmuk matak saregsek dedeleuan. Malah asa sarerundak henteu plung-plong kana pikiran oge. Mun geus mah asang kahalangan ku kuta nu nang tawing bari bala ngajejembrung ku eurih jeung rajeg kakayon nu ngahieuman. Aya mangsana reup waek mongkleng asa ilang sagala udagan. Bareng jeung mongkleng na teh tinggalian ku asupna kareta api kana terowongan. Ngaguruh lir marengan seahan abe pikiran nu keur marudah. Bareng jeung brayna deui caang bet ngahudang inget kanu jadi baga lantaran nyedek kasebel ka keheul bari hayang nyasaak inya kanu boga pokal ngalilingasna. Kelemangna rupa jeung lelewa sirakusan tambah ngahudang katugenah ku tinca kadut ketakna bangsa nu keur meujeuhna kumawasa ngajajah bari kawas nu mangpang meungpeung sagala keur aing. Tambih lami teh bet tambih tugenah wae nya Kang. Darta nyelengkeung bupes geyang bari malik ngareret ka Sumanta nu diuk gigireunana. Naon teh Den? Sumanta nu nyarande bari setengah ngalamun cengkat asa kagebah. Mohon hirup zaman kiwari, cek Darta teu kebat nyaritana. Tuda saleresna Den, angot ke rakyat alit nu tos sagala ngawagu ku kasieun mah. Akang ge tebih-tebih ti Bandung nyiar dagangan ka Cikampek. Apan sasat ucing-ucingan kadar keur manjangkeun hirup teh. Ari teu kieu taya dicabak. Piraku di imah kudu nunggu-nunggu parentah Romusha onaman. Sugan ari ngakal heula mah pati-pati diromusyakeun ge boga-boga bekal keur ninggalan indung barudak. Sumanta nyaritana human deuar bari pinuh ku kajengkel hatena. Eta geura balancaan menang meuli modalna menang kembal kempil. Hari kalakuan teu beda ti bangsat mawa barang dagangan susulumputan. Tempas Lili megat kalimah. Saleresna tuh Den, cek Sumanta neutup ka Darta. Sirikna ti ditojosan babantunan panumpang teh. Gerang ke oge tiasa kasaksian babakuna bilih aya nu ngabantun beas. Kusaha teh Kang? Darta nanya. Mohon ku kay boda nu kapapancenan mariksa babantunan panumpang walau nangarahu. Gerang ke oge tiasa kasaksian ku Aden. Ninggang kana endog nu ditojosna atuh kantenan we sanes pareupeuss deui. Remuk Lili nembrong. Rupi namung saukur ngajalankeun parentah kibodaan mah Kang. Cek Darta seolah-olah ngupahan. Leres mung asa kaleuwihi ari cek pangemut akang mah jalmi nu bodo. Padahal mah kudu inget yen nu daragang teh make modal. Sarta apan urang kota ge kudu barang dahar. Ari ieu kawasna teh meuni sagala ulah sagala dilarang. Bari manehna mah mak-mak-mek-mek walon Sumanta. Nu kitu mah nya Kang Ipong we sanes, tembal Lili nyelenggorkeun.
Harianeun teh bea karep pendek na teu cara mak jeung riringkid na maranehanana kana reja kaya urang. Manimbang pangmeungpeung kaos kana banda anu nawe. Sebel teh deui akang mah eta ku hampang kokodna. Sumanta nyaritana teu euleum-euleum kaos geus geheul enya. Keur saha kadua gaplok teh sagala sedep deh nya Kang. Lili nyerengeh seuri. Nu mata kadedemes pisan boga dundungan teh. Punten we Aden, puguh akang teh teu kaop di mimitian, sok tuluy sompral bibir teh. Cek Sumanta nyaritana sinis bari nepakan atuur Darta. Tuda abdi ge tunggal asal ti rakyat biasa. Nya sami bae menggah paraosan mah. Walon Darta nu ketugenah asa tambah kasundut. Di kota model akang masih keneh wantun ucing-ucingan. Model rakyat di basisian cara di lembur abdi mah, apaan umum nama ukur sumuhun dawuh, bari mereketkeun maneh sakitu ruksaku kebalangsakan teh. Hejo sote ukur bungkus na sanes kitunya Den, cek Lili ngengklokan. Menggah jiwa mah, tetep Indonesia atuh. Menasina zaman soldadu atunya Den, yosol-osol sina diadu. Pira kowe atuh hari peta mah, ongko satria harapan bangsa, mun teu bihak ka rakyat teh bade kasaha deui sanes. Apaan pangna diayakeun pembela tanah air oge. Cenah cek para pemimpin pikeun ngajaga lemah cai urang, bisi aya nu ngaguna sika. Sugan we tereh-tereh merdeka teh. Sumanta nyerengeh seuri bari luak lieu kawas aya kasieuna. Bakating ku uplek-uplekna ngarobrol, teu karasa deui kareta api geus nepi ka nu di jugjug. Reg eureun di stasiun Cikampek. Panumpang anu rek turun jeung nu rek naek kaitung pohara lobana. Pagelek-gelek pasedek-sedek kawas nu pada sieun tinggaleun. Pikeun nu teu sabar mah boh nu turun boh nu naik. Loba nu tingkalat satina jandela. Geus puguh ari bangsa babawaan mah kasebut teu aneh diponcor-poncorkeun tina jandela teh. Matak teu aneh mun tuluyna panumpang-panumpang ge ngadon reuteum dina hateup direksi. Dapon kabawa bari teu ngingetkeun kana balukan bebahayanana teh sanyana. Tuh geuning Mang Aja. Cek Lili bari nunjuk ka Mang Aja nu kakara turun tina direksi pangtukangna. Mudah-mudahan we leres eta nu dipilarian teh. Tempas Sumanta bari mencrong ka Mang Aja nu leumpang lebah manehanana. Mang Aja nu di baju kampret balacu bari ngabebeurkeun sarungna mindingan loketna nu naplok dina bebeurubakna. Leumpangna bangun nu antare pisan. Aturan Mang, meuni asa parantos lami pisan tetepang. Cek Sumanta ngabagiakeun ka Mang Aja nu bangun ngahaja nyampeurkeun. Puguh rada langkah liar jauh ayeuna mah. Ayeuna oge sakanteuna aya perlu we rek nagih ka Cilamaya. Sugan kabeneran geus bogaeun, walon Mang Aja. Ti tadi keneh ditempuan teh, puguh aya teroskeunun ka Mang teh. Cek Sumanta bari ngenalkeun Budanco Darta nu tuluy ngasongkeun leungeun sasalaman. Naon dagangan? Puguh kadele bawa didinya ge ngadon gemblek we geuning. Lain teu laku, ngan piraku ari kudu dimumurah mah. Jeung cenah bejana tarik deui hargana ayeuna mah nyaan kitu. Mang Aja ngawalonan bari malik nanya ka Sumanta. Hehehe, ari panyana teh batina mu cekil, puro rek mecing tempas Lili. Boro-boro aya batian, sajinis ge geus teu direret mangkukna mah. Mana da moal burug ieu diemblek we. Ulon Mang Aja bari ngareret ka Lili nu keur seuring ngahehe. Mangga urang di ditu geura di warung ngobrolna. Bari sakalian ngabandungan harga ari di pasar mah. Cek Sumanta bari ngaleos dituturkeun ku Lili, Darta jeung Mang Aja. Geuning emang, ka mana wae meuni langka katinggal ayeuna mah. Diijot tukang warung sangu ngabagiakeun ka Mang Aja nu karek gek diuk. Udah tos beunghar ayeuna mah Bi. Cek Lili ngengkolkan bari seuri. Kutan paingan we atuh ari tos kataekan mah. Ti mana meunang cik bejaan Mang? Ulah hayang beunghar sosoranganan. Bijot bari nyerengeh seuri ngaheurian Mang Aja. Geus beunghar mah moal teuing utrak-atrok ka dieu atuh. Tembal Mang Aja bari nyerengeh seuri. Hihihi, sugan teh rek tulus nyupang teh ya Mang teh. Cek Bijot bari ngagik-gik seuri. Baran ai teuing kuring mah boga rezeki tina ladang munjung. Mana kajen capek kieu oge dibelaan ucing-ucingan jeung nu jaga kunaon atuh. Mang Aja ngabalieur. Cep jarempe kaselang ku Bijot miringan sangu bari disodorkeun mimitina ka Mang Aja, Mapai ka Darta, Sumanta jeung Lili nu geus jadi langgananana. Deungeunna mah ngan kari milih da geus ngajagrag dina dadasar.
rek goreng tempe, goreng lauk emas, gepuk, goreng hayam, babat, atuh lalabna kulub peuteuy, saladah, jengkol, engkol, atuh rek nguah ngan kari menta. Aduh, jengkol sareng peuteuy. Darta nu geus titadi sapokpokeun ngedalkeun maksudna. Mani geus elek kesekeng bari dahar ge cuman cemen kaos nu teu parurun. Mangga ah Den, tong asa-asa tuang di dieu mah. Cek Sumanta bari nyodorkeun piring goreng lauk hayam. Mohonkeun meungpeung aya bandar ieu nu mangmayarkeunana mah. Tempas Mang Aja bari ngarongkong kulub beuteuy. Tuda abdi mah raos neda di warung teh mung di dieu atanapi di emang. Cek Sumanta bari nyocolkeun peuteuy kana sambal calo. Rupina Mang mah kantos jadi urang dieu. Cek Darta ngereret ka Mang Aja. Kan tenan kenging panginten 4 tahun mah. Molon Mang Aja. Sami ngawarung kieu sanes. Cek Darta deui. Ieu ge kenging disebatkeun tilasna. Bibi mah sakadar nuluykeun. Bi Ijot nempas miheulaan. Kutan, Dupi ayeuna di mana? Di Bandung. Leres di Cicaheum, nya kieu we warungan deui. Ulun Mang Aja bari kokobok leguk nginum. Teras atuh ameng ka ditu upami kelesan ka Bandung mah. Mung nyaeta mata koream teh ku jolokna. Tuda Bandung ge Bandung sisina. Caket Cidurian sanes. Rada tebih wetaneunana eta we caket pasar. Moal teu jogok atuh Den, margi moal mendak deui warung sangunu nenggang. Lili milu nembrong bari ngerongkong cau Ambon. Dupi Aden di mana kawit? Cek Mang Aja neuteub. Abdi mah ti Lembur Awi. Walon Darta bari nyodoran koa ka Mang Maja nu terus maut sabatang. Cekes kayu api dikotretkeun plenyun udud. Ti Lembur Awi mah atuh Ciparai panginten. Omong Mang Aja bari ngenyot rokok. Caket ka Freda Yenida Prinsa gitu. Ke damang ge gaduh baraya di Lembur Awi teh. Mung atah anjang geus aya puluhna taun tetepang. Pernah adik ka pamajikanana tapi bejana mah geus maot. Teu kebat nyaritana nyelang nginum heula geus pok deui. Ngan asana boga anak awewe. Malah kungsi dibawa nganjang ka emang ka Bandung. Ka Cicaheum. Cek Darta megat kalimah. Sanes zaman emang dinyeng seret. Ka Cicaheum anyar keneh. Boh emang ka budakna atau budakna ka emang. Kawas namun panggih teh kana hare-hare hirup moal wawuh. Udah basa dibawa nganjang teh leutik keneh bari ngampleng teu bapanggih. Rupina murang kalihna tos ageng aya namanya Mang. Darta ngolongan deui bari hatena teg-tegan yen sidik ieu nu diteangan teh. Mun aya makana parawan, boa geus boga salaki. Ari bapana mah Ki Anasan. Piraku sugan Aden teu uninga. Cek Mang Aja bari malik nanya. Mangga atuh Den, dikantun heula ku akangnya, antosan we di dieu upami bade sareng deui mah ka Bandung. Cek Sumanta bari terus ngungkuk dituturkeun ku Lili. Bayar heula urut dahar teh. Cek Mang Aja ngareret ka Sumanta nu terus ngagidig teu ngaliuk deui. Bade kopi atuh? Cek Bi Ijot nawaran ka Mang Aja jeung ka Darta. Nya kopi we 2 gelas. Ulun Mang Aja ngareret ka Bi Ijot nu dareh deh akuan. Ari iki samad ka mana atuh? Keur kanu ngora kitu Jot? Mang Aja malik bari nanya ka Bi Ijot. Mang Aja mah. Mun boga lalaki nyelewer boga di nu ngora mah moal teu dipabag ku tulak. Nya ge geus kolot ari kudu dicandung make heula. Tembal Bi Ijot bari jebi. Tuda di dinya ge piraku we make teu payu deui ka bujang. Mang Aja ngaheuheuh seuri. Heuheuy deuh, hanjaka we teu aya receh. Bi Ijot ngaheuheuy meuni beukah liang hawuna. Bujang-bujang kudaekeun mun teh mah apan boga aki-aki peot oge puguh hayang ganti layan. Teu kitu ari nasib mah Jot, da loba geuning inin-inin nu meunangkeun bujang. Komo urang macan pikun-pikun teuing. Nya nu kitu mah disebutna bujang nyalindung ka gelung. Kudu kandel atuh ari kitu mah. Cek Bi Ijot bari ngahihih deui seuri. Kandel naonana? Nah didinya kiraan teu kandel kitunya. Mang Aja ngagonjak. Nya kandel we halis nama. Kan moal bisa dipake meuli-meuli da lain ku kandelna halis, tapi ku duit. Nini hayang menangkeun bujang mah teh bedaan ti aki-aki kenyot benangkeun parawan. Ari lain ku duit mah moal aya nu teu kasorang. Sanes kitu Aden.
Biijot minta timbangan ka Darta. Hehehe. Darta seri maur. Kumaha mang saterasna lalakon teh? Cek Darta beri nampanan kopi ti Biijot. Lalakon naon teh Aden? Lalakon nyandung? Tempas Biijot ngengklokan. Seueur ge lalakon aki-aki peot eta mah da tukang ngalantrah. Dinu denok mondok kanu lenjang ngajang teh panginten nyabi. Hihihi. Teu aneh atuh Den dinu model cunihin kitu mah. Danajan nya ge geus kolot sotenan umurna dari nafsu nama moal eleh ku budak ngora. Pahingan cek menir muda cenah tari kolot bojong kaso babakan rea hayamna. Hihihi. Biijot tambah ngagikik yang serikeun. Enya mun beki kolot beki nyoso beki rea kahayangna. Nu matak pantas kisah mad luas leos meureun hayang nganteur kahayangna. Mang Aja geus sian sesindiran Biijot bari malikeun ngaheureuyan terus nyeruput ci kopi panas. Dupi putrana saha wastana teh Mang menawi Mang imut keneh. Darta nyalenggorkeun ukur silih goncak. Nyi Emin budak pi bageureun naker malah dipentak ku Mang oge. Pedah milunya bari Mang sorangan teu boga anak. Sakedapan Darta ngahuleng tuluy tungkul nyimbutan kasedihna. Oge hatena ngadadak ting sereset ting saria kukurayeun kana awak. Dupi Aden ngajak wae ka Cikampek teh. Mang Aja nyerita deui. Leres. Walon Darta bari derek-dek nyaritakeun maksud nu sabenerna. Imut ditetek ti mimiti balik ka lembur tug nepi ka miangna mapai-mapai Nyi Imin nu lunta duka ka mana. Atuh Mang Aja nu ngabandunganana semet ngalimba. Bari unggut-unggutan ngahaminan malah milu Mang bingungkeun tuluy nama. Ari rasku anak dulur anu sasat katalang sara bikarunyaeun. Anak itu atuh kungsi mapai-mapai emang ari make kanyeng seret sagala mah. Cek Mang Aja bari neuteup nu tungkul bangun nu kacida bingungna. Mohon, mong duka ka mana deui leosna. Moal kitu ka Cicalengka mah. Duka atuh. Balati demit. Memang nguping Mang oge. Mong saeutik oge teu gaduh sangkaan ari ka Nyi Min alo sorangan mah. Mang Aja nyaritana bari hulang-hulang kawas aya nu dipikiran. Balati demit. Ongkoh di dige kantos aya kejadian. Malah can aya saminggu. Nya kitu we Mang Ipong nu jadi wadahal nama. Da mani nancep teh dina dadana. Bari nu maledogkeunana ngahihi kawas kunti cenah. Ceuk Biijot bari ngabiri gidig. Nyakeun onaman ari puguh ngacolor bugang nama. Tembal Mang Aja. Ari ieu henteu kitu. Enya anak kuring. Saha Nyi Emin? Enya Nyi Emin nu digujurkeun magar digusur siluman tea. Kutan kerah putra nu ti mana tea? Alo atuh ngara teu bapanjangan mah. Mang Aja setengah nyentak lumeh Biijot tetelepek tarete pisan barang tanyana. Deudeuh teuing atuh. Kumaha atunya? Cek Mang Aja deui malik ngareret ka Darta. Da upami teu perlu aya tagiheun ka Cilamaya mah nya panginten urang sareng dewe ka Bandung. Bios pamitos tepang kieu sareng Mang mah bari leres deui ka Mang teu aya dongkap. Panginten abdi tiasan raskeun mapai ka nu sanes. Eta sugan dilanding ngaranna atawa henteu. Mang Aja kawasna inget ka mojang nu babantu di warungna bari datangna sasat sapeuting reujeng jeung ngilesna Nyi Emin ti rangkulan si rakusan sasan Jepang nu jadi korban balati demit pangheulana. Henteu. Walon Darta ngayakinkeun. Kieu we atuh aya nama Aden. Ulah pugag pedah Nyi Emin teh aya di Emang. Atuh Emang ge tangtuna moal cicingeun baris milu ikhtiar Mang neangankeunana. Mudah-mudahan we diparengkeun ku pangeran. Mokaha sakitu mah balanja teh? Cek Mang Aja ngareret ka Sumanta. Pedah we sareng ieu Aden teu keung teuing atuh. Walon Sumanta seuri bari gek diuk gigireun Mang Aja. Keun we antep sina dicolokan atawa dirampas di jalan. Cek Mang Aja ngareret ka Darta. Kersa teuing dikerja bodoh kuno model kitu. Kawas nu tara wae Mang mah. Sumanta bari seuri. Tuda mani kawas nu mangpang meungpeung. Naling sakalian we atuh karungan mawana. Sok atuh nambut modalna. Cek Sumanta deui ngabanyolan. Bet ku nyalik si kabuk leutik ari taeun teh. Ari Mang cios ka Cilamaya teh. Nya kapaksa tulus.
pugu ari melangna kanu di anak mah. Bari derek-dek nyaritakeun maksudna Darta nu matak mapai-mapai manehna. Sumanta jeung Lili barang ngadenge keterangan Mang Ajak kitu, pohara ngajenghokna bari tuluyna mah maranehanana oge milu Mang bingungkeun. Malah sanajan teu beri janji, ari nyanggupan mah aya yen rek milu Mang maluruhkeun bari udar-idar barang siar dagangan. Tah kitu we atuh eta mah Den. Punten wartoskeun kaki alnasan. Yen sareng Mang tos jonghok, Mang oge kitu rek merlukeun ka lembur awi. Cek Mang Ajak malik nyaritana ka Darta nu nguluk tungkul, bangun tambah loba kabingung. Cek baraya duwi kadi heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ka-13 karya S. Sukandar. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Demi Haja pamit, permios.